Lain ayo babaturan bibi anu kemarin dirawat di rumah sakit ya. Terus balik enak ya mah. Gue teh akal maot gerak harunya. Innalillahi. Kunaon geuringna teh? Darah tinggi sana. Coba ge karunya gerak keur hirupna sok mabok dina mobil. Eta maotna baliknya dibawa dina mobil ambulan. Kebayang teh gerak. Nying. Pan bi geus maot atuh bi. Ngajan keur hirupna sok utah oge bi moal mabok deui moal geus maot moal. Anjir karunya cenah bawa ka ambulan. Terus aku udah make delman anjir mau anu maot. Rempag anjing bi aing ieu. Ampun teuing. Lain orang kemarin reuni sih, Reuni budak naon? eta budak SMA anjir. Oh, resep atunya. Heeh anjir Orang linggo reuni teu mah. panggil anjir. Data budak anu jadi pengusaha sia Oh. jadi pejabat maya. Heeh. Anu jadi artis anjir. Oh, gitu? Heeh. Karudang anjir yang mana kumatur ditanya kuaturan urang. Heeh nya eta anjir ceu urang teh. Pas ditanya teh. Urang teh pede we. Oh. Saya kerja di Dinas Perairan dan Perikanan curang teh. Gitu we. Urang teh. Tapi ya gitu teh bener euy. Ane itu percuma lulus SMA teh. Tapi aku orang ngomongnya kudu tukang nguseup gitu. Lain. Urang mah teu ngarti sia euy eta. Naon deh? Balonku ada 5 anjir. Hari apaan rupa-rupa warnanya? Nyaho orang oge. Tapi pan hijau kuning kelabu. Astagfirullahaladzim. Apaan merah muda dan biru? Tuh meletus balon hijau meureun. Cek aing ge naon? Hatiku sangat kacau. Tuh meureun balonku tinggal 4 nya euy. Nah, menikah bina-bina teuing. Tinggal ku pegang erat-erat. Tapi dah heueuh anjir. Teu kapikiran ku aing mah nepi ka inya. Lain urang mah teu ngarti eta berarti kanu nyeun lagu Nyeun lagu nu mana itu? eta nu hati senang walaupun tak punya uang. Nah, Da boro-boro senang atuh teu boga duit mah rungsing nu aya ge. Please jual. Aya we pembahasan anu rada berbobot saeutik majul euy. Atuh pan si teh meureunnan meunang ngahaja eta teh. Anu nyiptakeun lagu teh ameh murwakanti hati senang walaupun tak punya uang. Nang ejeung wang murwakanti ngeunaheun dibawakeunna. Dinyanyiikeunna ngeunaheun. Atuh bari hayang murwakanti mah. Kumaha? Berarti tinggal nyieun hati rungsing murang maring hayang dibanting. Cia ku aing nu dibanting anjing. Parah anjing si ieu. Lagu batur kehead. Si hayang urusan jeung haki. Aing moal pipilueun anjing mane urusan jeung haki mah. Ngabahas nu lain keur ngabahas nu sajen. Omongan lah si ieu anjing. Ai di lemur anjir sinyal lup-lep teh anjir di gabeleuweut. Tah, jamu euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang ieu urang Jepang. Pangesto. Kumaha nu di lembur sibuk, simak, si Kajai. Alhamdulillah Brad, alhamdulillah sararehat euy, alhamdulillah. Lain urang teh rek nanyakeun eta teh pesanan urang teh geuningan geus ready acan. Oh, pesenan aman, ready. Alhamdulillah atuh jadi si emak lebaran teh nya. Terus iraha di dinya rek balik. Yang kewe lebaran Idul Adha. Lebaran Idul Adha. Pan maksudna ge eta teh baju dulag jang si emak, Brad. Nah, jadi Idul Adha dirinya balikna tuh.
Ya lamun urang balik ayeuna bray geus mepet pisan. Karena pesawat ge pasti macet. Boa ebah. Moal macet atuh Brad, moal karena pesawat mah ai maneh naik pesawat naon sih teh? Nya dina teu macetna oge atuh bray pasti geus parinu. Piraku urang kudu nangke dina lawang pantau jeung kenek. Ai dirinya naik pesawat, naik angkot Ciroyom ai maneh. Hah? Atuh Brad, usahakeun atuh Brad sok neangan we kendaraan sok, kendaraan naon we atuh. Angkutan sok, angkutan umum. Naik naonnya? Tiket kereta geus beak. Bus geus saruana beak. Ieu nyaesa tinggal tiket odong-odong bray. Terus lamun didinya naik odong-odong, hah? Arek nepi ka dieuna iraha sia teh tangkurak. Ampun maneh. Tong heureuy wae geura tong heureuy wae. Didinya rek iraha ka dieu. Ya engke lebaran kurban. Anjing lebaran kurban. Enggak sia mah tong mantog anjir, mantogna ka dieuna anjir lebaran monyet tah. Goblok. Oh. Bray. Bray. Aing kumaha atuh. Aing mah kaning kasih emak geus janji mere baju simmer. Kasih bibi rek mere sapatu kurung. Pesenan si Ajay baju Naruto anjir. Anjing. Ngomok deui wae ieu mah aing. Duit kan sakitu-kituna ditransferkeun ka si eta sugan rek mantog ayeuna. Tangkurak, tangkurak. Yo, mana lamun gadag isu. Ngomongkeun motor aing ka bengkel heuh. Motor nu mana gitu? Motor nu Lexi anjir, aing kemari anjir ampur-ampiran nutug. Kabur gas. Edan ja aing teh motor kunaon ca aing teh euy. Cek urang mah daripada ka bengkelkeun mah mending keneh dijual. Pan motor anyar jual piraku aing kudu meuli deui motor. Jadi pada ayeuna kieu rugi 2 kali geus ka bengkelkeun can bayar hansip. Tawa satpam yang nungguan peuting bisi kabur deui gasna. Anjing. Ieu geus ngoblowing deui sirah maneh jual. Cing atuh jual please jual. Bari nage lamun aing nyadiakeun satpam atawa hansip. Rek kumaha anjir newak gas. Da lain maling sih teh. Ampun si ieu anjir ngoblowingna maneh gejual. Cek aing ge eureunnan sia teh ngahakan bancet teh. Ganti ku krohto si teh meh gacor tah sirah. Ah, ada mama dodeng orang mana deh? Orang Tasik. Nya hobi bige Tasik mana? Oh eta urang Singaparna ning. Oh, eta singa parna gering teh iraha deh. Ning. Anger. Dicelek deui wae ieu. Nyeri wawas eta singa teh bi. Komplikasi jeung kentut berdahak. Puasnya guys. Eueuh nu gering eueuh bi. Eta mah ngaran lembur ngaran daerah Singaparna teh di Tasik ayana. Daya teh nu teh damang teh. Orang mah jadi kaingetan euy ka Nini Nesah jo. Almarhum maut kemarin nih. Heeh. Dasar jalma soleh meureunannya. Permanana mah hafal sorangan tuh. Ka masjid leukeut. Pengajian tara telat di imah teh ngaji kadengena teh bener teh. Kata tangga alus manehna mah. Da ceunah kamari heut. Allah meureunannya Allah mah maha adil maha kawasa. Da maot lagi teh nyusahkeun batur jo. Teu katungguan tah maot lagi. Wah, teka tungguan kitu mah atuh mubah anjir, teka asakan. Teka asakan naon ai sia? Yang meureun ai santeuna ai katungguan banyak katungkulan mah meureun samemehna dipencit. Asakan. Bagikeun ka tetangga meureunnan. Nini Nesah sih teh. Lain hayam gejual. Wah, sugan keur ngadongengkeun hayam. Ceuli sia eta saliwang.
Cek aing mah dirojok kulingis ya teh. Buat teuing aya bangbaraan aja roceli teh teh. Si iyo anjir saliwangna ampun teuing.